Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngepangkeun ieu ti kru atau pemain-pemain ti Tokecang Official nu asli urang Majalengka, nyaeta tempatna di Desa Banjaran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Ieu bade ditepangkeun, dikenalkeun pemain-pemainna, termasuk Abdi nu jadi jatnal. Mangga. Orang sebagai Tatang, orang sebagai Iko, orang sebagai Jo, saya kru Lightning Dwi, bintang tamu Ti Karawang, bos kredit. Oke, bintang tamu di Gonggorongan. Abdi selaku istilahna para pemuda anu aya di Majalengka khususnya Sumberjaya, ayo bareng-bareng uang berkarya susuganan orang jadi artis, bener tak? Ya. Alhamdulillah lamun jadi artis engkena nu maju lain abdi bae Sumberjaya oge bakal maju, betul tak? Kalau mau jadi artis, Lamun teu jadi artis kumaha tah? Balik nanya abdi geus terang ya. Di dia bakal dibahas tinu video anu tos di-upload tim manajer official. Ieu naon Tokecang. Oke. Seueur komen-komenan. di video pertama Kak. Di video pertama anu judulna Mabok Nganggung versi hiji atau episode 1. Nah, di dia aya Hilmi Belet. Aneh cenah kumaha tah anehna? Ya emang aneh sih. Nah, belajar keneh ya Kang. Terus Nur Rizky itu yang namanya Tatang ganteng banget. Alhamdulillah. Mungkin di YouTube mah panggantengna ya. Kemudian. Wah, ieu aya deui Soleh Sukma ya. Orang Banjaran terdepan. Nah, mudah-mudahan. Terus dilajengkeun ka ieu. Kala ngopi lah lur. Mangga. Dilajengkeun ya. Dilajengkeun ya. Ieu aya ieu ya. Ti Tatar Pasundan, bosna koplak cenah kumaha Pak Bos ya disebut koplak. Emang kuduna koplak dong. Meureun loba teuing mabokna mendak nanggung deui gitu. Jadi rada lieur. Koplak. Nah, ieu Bang Toyib Caswadi, mantap cenah. Alhamdulillah mantap tah. Positif berarti. Positif ya. Bang Toyib. Bang Toyib ya. Bang Bang Toyib. balik heula, lebih mantap nih Bang Toyib. Terus aya Aceng Koplak sana. Aya pokoknya mah. Kumaha cenah Bang? Kapan update video lagi Kang Bagus? Secepatnya pokoknya. Pokoknya Fans ya, fans berat ya. komen kaloba pokoknya. Terus aya Pera Inu. Aceng terbaik. Waduh, artis. Terus aya Aceng Caem, mantap. Ceng terus. Nah, aya Muhammad Aldi. Hahaha, seuri meureunnya itu nya. Tertawa dia. Oh, waka-wakaan. Eueuh. Terus aya Igo Albanjari tarik maning. Iya. Tarik we pokona. Sugan mah keur ieu meureun, keur tarik tambang sugan. Terus aya Imam Musliman, lanjut bos, untung make L nya. Bos Korea atau teh bos Korea? Aduh bos Korea itu, alhamdulillah nepi ka Korea ya videona. Tonton terus lur. Terus aya KJ33, Kak Gugu VIP teh naon sih? Pitak. Terus aya Agus Rusmana. Lanjutkan tes mabok mushroom. Wah, kita mabok terus ya, Mas. Eta teh bos Polandia tuh. Waduh, jauh tapi kali itu nya. Mudah-mudahan di situ sehat-sehat lur. Amin. Jaga kesehatan. Amin. Jauh di corona. Siap. Terus K-pop Bujig, buat lagi Bang yang lebih lucu, insya Allah. Kita Support lagi terus, berusaha support support terus. Makanya share dan subscribe terus untuk yang sudah komen. Nah, sama terus Jo TM, bos macam apa itu? Nah, nangarana ge bos, kumaha ge bos. Bebas Sultan, bebas. loba duit Sultan tenang. Tapi loba duit malah kumaha sih? Pasti kurang bakal dia mabok Ya kayak mabok deh mau. Mabok. Terus aya Sunajo Narjo. Kumaha cenah?
C70-nya bagus Kang, mantap. Iya. Wah. Yang klasik semakin di depan, Bos. Mantap. Sugan Kang subscribe na loba mah naik mobilnya. Lain naik Honda 70 deh. Nah, itu komenan anu Episode 1. episode 1 di Mabok Nanggung. Langsung ke episode 2. Langsung ke episode 2, mangga ke ditinggali komenannya. Kan ada sinyal. Ukotan. Kela, rada Ayo, lila. Kang. Soalnya ya jauh sinyal. Kurang di kebon nih. Aya ti Dewi Ayu. Dewi Ayu. Jika na apa beta? Nah, si Suganan nya komen cenah, puguh keur komen manehna. Nganggur berarti tau. Nganggur. Nah, aya ieu Backjul 70 malam mulu lur. Lain malam mungkin keur poek. Tapi mun nanyakeun emang urang teh hayang nama beurang gitu teh. Nah, kieu Kumaha tah? sok di share and subscribe-nya. Jadi engke mah syutingna siang. Susugaran geus loba mah. Jadi urang teu kudu digawe beurang, digawe teu kudu nyen video penting, beurangnya digawean soalnya fokus gitu. Beurang mah anggar kudu makaya lur. Aduh. Ampura. Terus aya Cecep Kurniawan, bagus as. Nemen bagusnya. Aya Agus Rusmana, aduh si Cepi malah jadi ucing lain QB. Aduh, orang tak apa geus kolot. Tah, QB naon ya? IQ tanya ucing-ucing kene sih. Ucingnya Kan beureum. cenanya aya Tokecang ti Aceng Koplak. Aduh, Aceng Aceng Dewa. Koplak. Masih tiap berat. Lamun kela lamun tokecang fansna arana naon tah? Nah, Tokecanges. Nah. Ngomong kan age. Mending angen kacang. Pokoknya fansna urang ya. Angin kacang pokoknya mah. Ingat stok kecang. terus aya Agung Surya, nempo mamangna lintuh bae kalau baan Bang Emok sugan aye. Mamang Aduh, saha, mamang mamang saha. saha. Mamang saha Iya, oh, mamang jadi si mamangna Cecep. merenya. Oh, mamang si Cepi. Ah, loba ngemil ya Pak Agung. Terus aya ti Ahmad Saifuddin, mamang na teh nu ditempokeun teh keur digebugan. Aduh ulah bisik nyaan nya kena nyari. Sensor bae teman sensor. Agus Rusmana, ajig si Tateng mah tara aya bae jang udunan mah. Nah, perana keur teu boga duit. Oh, sama mata-mata. Asli lagi. Blangsik. Terus ti KJ33 ya. Nu ngamera kurang stabil Kang. Mun tiasa mah make tripod we heula. Ieu make kaki pod dia. Jadi rada goyang, rada ngageter. Terus aya di Gristia Akustik. Cobi mang ngiringan arisan kek muntos kenging kantun keluar entosan. Alasan we teu usah dampak corona pan lumayan. Meureun inti nama jang mabok amber tong malak. Tapi kayak lama diajak collab tuh cuma itu teh. Nah, ieu ti Jo TM, Genji hora-hora. Orangnya. Anjing. Terus aya ti Andri Rafailah. Segini juga udah uyuhan tapi semangat brother yang muda yang berkarya. Alhamdulillah disemangatannya. Punten. Aduh. Nah, itu komen nanti anu episode 2 aya 22 komen. Ayolah kritik dan sarannya terusnya. Terus. Be, like. jadi Pokoknya semangat. Share, like. Bos, keren. Be semangat ka urang anu jadi pemainnya. Subscribe. Sugan-sugan aya ide-ide cerita gitu aja. Kayak ieu ti Eta anu anyar TikTok. anu anyar ya anu tadi episode 2. Oh, episode 2 kene ya. Mohon iya tos nepi ieu na TikTok ya, nu TikTok, episode TikTok ya nya. Anu ieu na, nu anyar. Aya komen ti Bang Igo. Wow, cenah gitu. Maksudna non kaget, Kaget, aneh, mun kaget. kaget. Adet. Biasana. Soalnya aya penampakan. Tuh kan ya di komen di ku Muhammad Aldi sampakan aya budak leutik bae nongol. Nah, maklum fans. Bobodolan urang mah ti leutik nepi ka kolotnya sugan di karesep insyaallah.
Terus Ayati Indi aja, itu si Tatang mau punya istri kok ngakunya belum punya. Azik. Ya, itu makanya di komen lah. Tapi jika napi pas ya Sugan, entong. ulahnya. Ayati Bel kebel, kok Aceng gendut? Emang kamari Aceng peot? Beda di gebuk kan? Berarti minum bir. Ayati Gristia akustik, mantap keren, hanjakal daya kopi segelas-gelas acan. Nah, iya nama ya. Ayeuna kopi tuh, Gristia akustiknya. Mangga di Suruput. Di jalan ngahutang. Ayati Mayar. si Aceng koplak, hembes. Naon tengah teh tau urang ge. Terus ya Ayati Nurizki, mobil merah selalu ada, itu sponsor Bang. Insya Allah disponsoran ke depannya aku Smart Friend. Oke. Amin. Kudu mati. Mungkin itu. Sakitu komenan-komenan nepi ka video nu katilu nya. Alhamdulillah tos seueur nu komen, kritik dan sarana nuhun pisan. Sugan jadi pimajuan ka ieu. Ya sugan mudah-mudahan ngahibur. Salajengna ieu bade ngopi-ngopi ya. Sugan mah engke bade dilanjutkeun ku ngobrol atau babadekan. Mangga dilanjut.